Ngerakeutkeun silaturahmi. Harita teh poe Minggu. Santi jeung indungna indit ka imah. Nini jeung akina di Majalaya. Nini Santi ngaranna Nin Eci. Ari akina mah ngaranna Aki Somad. Santi jeung indungna indit ka Majalaya numpak mobil. Naekna di terminal Kebon Kalapa. Indit ti imah kira-kira jam 8. Nepi ka terminal Majalaya kurang leuwih jam 10. Santi jeung indungna indit angkaribung mawa oleh-oleh rupa-rupa kue jeung kakaren. Sejenna sadatangna ka imah Nini kasampak Aki keur macul di sawah hareupeun imah. Atuh Aki mani sono langsung nangkep ka Santi jeung ka indungna. Komo deui saenggeus akina Santi nyahoeun. Santi jeung ampir indungna daratang mani rabul baraya datang saronoun. Ampir unggal jelema sasalaman ka Santi jeung indungna. Ceuk Nini jeung Aki Santi mah disabukdeun imah. Di dieu mah baraya kabeh. Poe eta teh atuh kasono Santi jeung indungna kanu jadi kolot teh katamplokeun ceuk Nini jeung akina. Lamun urang boga baraya teh kudu daek jangan nganjang ngarah apal lamun henteu bakal paremen obor. Teu leuh jeung baraya najan masih sarundayan oge. Ku kituna urang perlu ngarakeun silaturahmi.